kia pandi nya palsu sok ada IT angkut Ini mah masalah kunti, masalah gua bari kabel siapa loba titak koplok lain eta kunti teh kumaha Ya itu masalah kunti. tadi sama ya teh Maden tadi kunti teh ngobrol jeung Maden anjing iya kumaha ceritakeun kunti teh kumaha kan ngobrolna abdi ge Maden menuju jalan ya aya kunti ngobrol jeung Maden ngajak ngobrol aya Ngobrol lah kumaha. aya teh kumaha ngobrolna Bukan heula tuh Pak Ali sok naros teh. Gelap bala-bala. bala-bala ya Bala-bala. Tah sur Pak Ali kumaha cenah naros tah. Aduh, Maden teh tinggal Maden teh naon pepenak jeung fokus kunti fokus. pepenak jeung kunti Maden teh pepenak jeung kunti kan kembali dodet eta mah pada tasi ya benernya yakin kabeh apa tema ka udah kaisi kampus saware belum pasang ge Kata mah batuk, kata mah. masang kieu pasang rok bisa nih kunti teh tah bener dipocong lompat ngobrol jeung Maden Nu lompat teh emang ada atau pocong? lencat aya lencat di bagong di guntil guntil anaknya Ada anak dari bapaknya kemana? iya Ay bapaknya mana? siapa loba cetak kepok lain eta lain kunti teh ngobrol jeung Maden ngobrolna kumaha kan bogoheun ka Maden Bogohan tuh kuntina. bogohan teh Aduh, bogohan. malah ka urang ngaliuk Naros emang aleung. kan meleng ka orang jatuh cinta gitu. nya nya we eta Ari mah Maden bogoh ka kunti tengenah Dengan nawana. eta mah kan eta mah 8 juta 2 lain eta kunti teh kumaha Kada kalah duit. resepkeun ka Maden nya bogoh Bogohan gitu tuh. Bogohan tuh. besok resep pocong resepkeun ka Maden ka Maden Mengodong. aya tengah euy goblok disekeun bae aduh Eta pocong resepkeun ka Mang Adeng. malang ka urang ngaliuk Ngomong teh eta kunti teh. ngomong Kumaha ngomongna? eta mah menang bayi Kuntina ngomongna kumaha ka Mang Adeng. mun jujur Maden nya Maden pilih kunti atau pilih pocong pocong kumaha seksi kumaha seksi eta mah geulis rambut teh sakumaha sakit botak ieu Siga naon tah. Gugul atuh kitu mah. Siga naon Mang kawasatoan oh Naon pasatoan naon tah. gabluk eta mah kap dibenekeun digablukeun kumaha teh digabru main perkosa Siga onta. parah ya Ieu mah parah. pocong mah eta kieu teh lain eta pocong teh umurna sabaraha 3 tahun 3 tahun atau balita tuh berita 3 tahun orang mana tuh jam setengah 12 tekan saderidanya orang si Picung orang Bena si Picung eta opat ewe gendep Oh, berarti orang dia atuh. nya bener Lain. lain Cianjur, Bang Cianjur. orang Cianjur Ciamis eta mah Oh, orang itu. Tuh. Kemana we kokoda? Ngepepang. goblok saja pergi kai Kokoda teh kemana we? teh indung saing mana teh Jiun, mau lupa jiun, mama jiun, teh jiun. modal di Kumaha pocong teh tah kumaha Eta masalah pocong. tadi nanya ke Mang Adeng, nanya na kumaha? Saur Kang Andi. Nanya na kumaha eta pocong Kang Mang Adeng. kan oh ka
kandi aduh naon kandi nya eta pocong Pocong nanya anak kumaha ka Mang Adeng. mandek kitu kandi Ka pocong. Bibir teh korek. Bibir teh. iya keprau gitu siapa tok teh iya sama aya teh Ah mung demek jadi pocong teh pocong nanya anak kumaha ka Kang si Adeng. pocong teh kumaha narosna ka Mang Adeng Oh. di walar kumaha Adeng yo aduh Kahati tadi gitu teh. yo aduh Dapat yo dapat lama Aduh. Aduh, tuluy. ini kamu Gitu eta pocong. siapa nih Wah, urang piceun. ya mah ngobat cetak keprau Heeh. picen Tuh, geus. Lain itu pocong. Itu pocong kumaha tadi pocong. Ngajauh pocong itu kumaha tadi. Komo aya pocong anu kitu ge sieun. ayam mami Ngajauh pocong itu kumaha tadi teh. buntilanak Bapana kemana? bukan 8 juta asor Jalubi Kang. kapit Jalubi Kang. kita Jalubi Kang. jauh lebih ke yang bagong meren Batam kirinya karena sekali deh jadi Mang Adeng teh tetap wae hayang minton kuno yang golek gitu ya sok Mang Adeng biasa teh eta aya dalang nu kenal Mang Adeng bisa saha dalangna satu kata Lain dalangna. Suad Mas Wahaya. sengaja Suad Mas Wahaya we nya. lama Heeh, Suad Mas Wahaya we. tah lamun mun hayang murah mah ulah ka dalangna mending langsung ka Bimana Ngobrol meureunnya. terus ngobrol jeung Bima kenal tuh jeung Bima kenal orang mana Bima candur Sanjur Urang tahu Pacar cowok atuh naon? meureun. Nangka. Benar toke, benar nangka. lain Ari Bima kenal pisan jeung Mang Adeng perencangan sekolah ke ST Pandi oh jeung Bima teh Bima kelas 2 kelas 5 Lain Mang Adeng kelas beriji. opat Oh, adik kelas aing kelas 5 bego di kelas 5 Ari Bima di sekolahna baong teh baheula bedegong bedegong pisan jajan jajan wae. jajan wae Resepna naon teh seblakna? resep omis resep tahu resep denena Bala-bala deh. jengkol Oh. uya Oh, rek tuang meureun nya eta mah. nya tawang tah op uang lain Bima teh mirowognya belum blowok eta benar blowok emang tiba heula meureun nya gede ih Gede. gede muning Kuning. halus gede meuning jawa si obos Oh, si bos. Oh, si bos. Ari Bima suantena badag tiba heula eta Kumaha teh sareng Bima teh? Suara Bima. Suara Bima kumaha? udah ora kata kaca Bima, ieu mah Bima teh bageut kaca teh mah. bima Oh, tak gitu. bima Oi. para tapa pada ku Oh, sok dulu. ini Oh iya, ini tinggi. kada setak kada gede pati Oh. wacat getih Asik atuh bicat bisul. Asik atuh bicat bisul. Bicat bisul sih nyai. Sok atuh. Nani angen. Dari itu anu kali teh. nya kunaon eta gayana Aya anu geus tiga deui. kata hidung sayang mana teh Eta. Kang Ani wayang Bima. jadi Mang Adeng langsung bisa ya ka Bima bisa nanti bisa akses langsung ke Bima nya bisa ngobrol langsungnya kata kaca oh kagak gaca tawar ke Mang Adeng supaya bisa murah bisa teh bisa dianyuk bisa teh nganjuk di sebelah nya nganyuk Nyanyuk heula. Saminggueun. samingguan bisa bisa nah sok langsung ke atuh di teh nya urang pintonkeun wayang golek Mang Adeng nu ngomong langsung ke Gatot Kaca nya Siap. siap teh siap Ayeuna mau dibayar nyanyuk heula. nah wayahna nya Ade sok telepon aja Gatot Kaca telepon telepon heula Gatot Kaca telepon. kata kaca udah kaca Telepon heula. telepon heula kedengi sayang iya telepon Gatot Kaca gitu kakak ke di mana gitu Telepon heula. heula
Terus kayak gitu. Pokoknya Gatot Kaca nah. Lah ada nyambung di Gatot Kaca terus gitu. Sok nyambung. Gatot Kaca. Halo, gitu. Halo Gatot Ya Kaca. Amang. Sok telepon. Telepon, halo. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya, Iya. Aura. rek naon? Modal. Taruh menuju Harus menuju nyarset teh. Modal. Pelaku Gatot Kaca. Kan baik. heula. Itu masih oke sok. Aura Gatot Kaca di Bima Karopati. Lain, Gatot Kaca rujuk di mana posisi gitu? Posisi Dina karung. halah. Menuju santai teh. Gatot Kaca rujuk santai teh. Modal halah. Allah. Halah anjing beurang euy. Acan. Terus Maka manganonna Assalamualaikum. kumaha cenah? Cek Gatot Kaca kumaha bieu? Kumaha jawabannya teh kumaha? Kumaha jawabanna? Oh barang modal kan udah. Mangga cenah cek Gatot Kaca mangga cenah. Siap, Main. aya siap rek nabeuna sok ngani siap. Siap nabenan. Wayang. Siap. Siap. Aya eta ceulis teuing. Si anjing lupa tanya udah. Ya Allah, coba kita. Iya kita. Iya sama ayah teh. Mung, Iya bapak. mung, Iya kakak. mung, Kau minta duit kak. mung. Ini loba duit si kakak ke. Ayah minta duit. Atas mana kita ka Gatot Kaca udahnya? Udah Orang mana cenah Gatot Kaca? orang sanjur. Maki anjur. Tuang naon atuh? Tuang suangki. Palingan teh nyambung atuh. Sampingan jualan kieu teh. Di sampingan di sarungan. Modal. Lain di sampingan di sarungan. Hmm. Heeh. Heeh. Maden kerja connect-nya maden teh. Ya ieu kira ge. Kerja connect-nya. Kodet. Nah, Apa kodet? Apa kodet? Apa? Kodet apa? Mantap anjing mau balasan anjing. Apa kodet? Gatot Kaca. Oh, di mana Gatot Kaca teh ayeuna linggihna di mana? Di kanan Kandang naon? kanan sapi. Lain. Iya, goblok. Apaan be Gatot Kaca? Di mana linggihna eta? Kanernya. Ya, so. Berarti tuh. Linggihna di mana Gatot Kaca teh? Aura. Teh Roli. Aura Gatot Kaca di Bima Gatot Kaca. Di mana linggihna? Saha maneh? Budak buncir, Ganeng. Aswatama, Lain. cepot. Lain. Blok kesete. Enggak kok deh. Geus lupa tanya sih mah. Apa nanyakeun? Di mana Aswatama? Oke. Bos. Kemana mau cek? Siapa? Ya siap kemana tuh? Burung batulah. Oh. Ayo mah, ayo tuh. Mayan, mayan. Maden mah cikirna ya baterna ke CF ya.